Pan baheula ge ibu ku bapak teh kungsi dikiriman surat heula terus ibu teh ngabalas geuningan sumuhun ku bapak teh terus dilamar Ini bapak teh saisin. wah bejo isit sagala Pak, naon si Neng kunaon ih si Neng. oh nu ngiriman surat teh nya Nya. aduh Neng Kah, Pak? Neng, ka dia sakedap gelis. Aya pikir saeunaon, Bu? Sok salib gelis sakedap. Neng. Ari Neng teh hoyong kanu mana? Umur geus cukup, dewasa eukeur. Nu nyuratan loba teh ditu ti dieu. Nya hoyong kanu mana Neng teh eta surat meni teh dibaca hiji-hiji acan. Neng ari Neng teh atuh hayang kanu kumaha apan geus pirang-pirang sodagar datang ka darieu anu ngalamar mah anu nanyaan mah geuning ku Neng teh bet teu ditarima kabeh hayang nu kumaha deui atuh da ari ceuk bapak mah mending keneh Neng milih kasih Naib apa Naib mah jaba ngora keneh jaba beunghar jaba geus haji cek hayang nu kumaha deui atuh Neng teh Nya, Neng nya mending kana ibu nya. Lima tuh, Bu. Pak, Neng mah milari pameget teh sanes anu beunghar ukur ku beungharna hungkul. Tapi anu beunghar sareng akhlakna oge. Sangkan tiasa nyalametkeun Neng dunia sinareng akhirat, Pak, Bu. Neng apan tadi ge ku bapak geus disebutkeun Mang Naib teh jaba ngora keneh jaba beunghar jaba geus ka haji sajabana ti beunghar teh geus ka haji hartina geus nyampurnakeun rukun Islamna eta teh hartina geus pasagi dina bag-bagan ilmu agamana pan Neng teh meureunnan kudu boga bekal satungtung ngarumah tangga engke teh